Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngaoskeun hiji nadoman Sunda tentang ilmu fikih dina pasal martelakeun rukun salat. Ieu nadoman teh disusun ku mamapagelaran dua Sumedang nyaeta Alim al-Alamah Ki Haji Muhyiddin bin Ahmad Narif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Mugi ieu nadoman aya manfaatna khususna kanggo sim kuring umumna kasadayana anu ngupingkeun tur anu ngamalkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ari rukun salat 14 hitung hiji niat dua takbir tilu nangtung opat maca Fatihah kalima ruku kegenep i'tidal cara nangtung baku tujuh sujud dua kali kadalapan lungguh antara sujud dua balenan kasalapan tumaninah nya sukun yani cicing antang dinu opat rukun dina ruku jeung i'tidal sujud dua dina lungguh nu antara sujud dua ari kasapuluh nanya eta qu'ud yani diuk karena maca tasyahud anu akhir kasabelas macana
akhir nu salam tungtungna dua belasnya eta maca sholawat ka Nabi nu diutus jadi rahmat tilu belas salam anu pangheulana opat belas nartimkeun rukun kabehna ari rukun salat opat belas itu hiji niat dua takbir tilu nangtung opat maca Fatihah kalima ruku kagenep i'tidal cara nangtung bangku tujuh sujud dua kali kedalapan lungguh antara sujud dua balenan kasalapan tumaninahnya sukun yani cincing anteng dinu opat rukun dina ruku jeung i'tidal sujud dua dina lungguh nu antara sujud dua ari kasapuluh nanya eta kun yani diuk karena maca tasyahud anu akhir kasabelas macana tasyahud nu akhir nu salam tungtungna dua belasnya eta maca sholawat ka Nabi nu diutus jadi rahmat tilu belas salam anu pangheulana opat belas nartimkeun rukun kabehna wallahu a'lam bissawab akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.